Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng tince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Sataacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun wadal Pak Mungkas ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan dinten ayeuna teh bagian kagenepnya mohon kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Angin peuting dalingding nyabakeun daun katapang nu aya di buruan pasantren Al-Jadin. Memiati mongkleng wae bulan kambang nu geulis ringrang nyaksian dua makhluk nu beda alam keur tandang makalangan. Bitotama ngadu pangabisa Mama Ilyas katembong nyusut getih nu aya dina bibirna ku tungtung sorbana saenggeus kitu tuluy anjeunna si dakep tunggal panona peureum bibirna ngagerenyeman maca ayat kursi lebah ayat hifcuhuma ditahan napasna leungeun ngodok pesak baju gamisna ngaluarkeun uyah badag nu memang geus disiapkeun ti anggalna. Wur-wur uyah badag diawurkeun ka lebah buta hejo nya nu harita teh ujug-ujug wae rek nangtung huar wak buta hejo teh ngagoak ampun awakna waduh glajer bangun nu kanyanyerian kituna. Waktu uyah nu diawurkeun ku Mama Ilyas keuna kana badana usah koseh siga aya kekuatan nu ngabareged. Ampun manusia lepaskeun kula lepaskeun nya ningali kitu teh Mama Ilyas ukur mesem bari melong nuker kokosehan bari adu glajer. Akhirna saenggeus sabaraha waktu lila nyiksa buta hejo teh kadenge Mama Ilyas nyalungkeun pananya ka buta hejo. Masih keneh rek nyokot anak kuring hei dewana. Ampun manusia ampun. Kula ngakueleh lepaskeun kula lepaskeun. Gampil ngalepaskeun mah yeuh gampil asal anjeun janji moal ngaganggu deui ka bangsa kami nya. Nya kula janji ayeuna geura lepaskeun kaula geus teu kuat ieu teh ampun. Heug dilepaskeun ku kuring tapi omatnya lamun sulaya kana janji bakal dimusnahkeun ku kami nya. Saenggeus kitu mah Mama Ilyas teh ngalungkeun tasbeh hideungna ka lebah buta hejo. Tasbeh ngagoeng ngurilingan awak buta sabaraha balik nya dadak sakala saenggeus aya kana 3 puteran buta hejo nu tadi adu glajer jadi cenghar deui nya. Satuluyna mah manehna ngudupruk di hareupeun Mama Ilyas. Nuhun hai manusia nuhun. Pokna bari sujud sukuna ka Mama Ilyas. Enggeus hudang. Ayeuna mah
Gera mulang ka ditu. Jeung yeuh ka jalma nu geus ngirim ka anjeun ka dieu yeuh. Gera mulang ka ditu. Saenggeus ngadenge kitu mah kalayan teu nyarita deui buta teh terus bae ngabelesat ka awang-awang. Satinggalkeunana ku eta buta, Mama Ilyas tuluy malik wae ka tukang. Nya satuluyna mah ngolebat ka imahna, nu saterusna mah asup deui kana waruga aslina. Sanggeus kitu Mama Ilyas katembong nangtung tuluy kaluar anjeunna nyamperkeun kobong tempat Badri keur ngawirid sedengkeun nu ditujuna mah nyaeta Badri keur husu wiridan keneh awakna ngoprot ku kesang balukar tina hawa nu hareudang tadi. Manehna teu nyahoeun naon kana naon nu geus kajadian. Atos jang, atos mahi. Ceuk hiji sora nu ngageureuwah. Brai we Badri beunta di hareupeunana geus aya nyampak guruna nu keur nangtung. Mama Ilyas imut ngagelenyu. Satuluyna mah ngajakan Badri ka imah dititah mandi deui. Miceun rareged tina awak basana tiisna cai. Nu nyiwitan kulit teu ngajadikeun Badri nampik kana parentah nu jadi guruna. Rengse mandi duanana diuk pahareup-hareup di kamar khususna Mama Kiai. Tah kitu jang lalakonna teh ieu, ceuk Mama Ilyas mungkas carita. Saenggeus nyaritakeun panjang lebar ngeunaan Badri jeung nu geus kajadian dina peuting harita. Alhamdulillah Mama, hatur nuhun parantos tulungan abdi teu nyangki geuning dugi ka kieu kajantenanana. Nya jang kajeun nu penting mah ujang salamet sadayana ti mimiti ayeuna mah omat hidup kudu leuwih waspada dina mayunan kahirupan ieu teh. Tong balangah nya jeung tong kajongjonan teuing deui. Teu sakabeh makhluk nu ciptakeun ku Allah teh ieu miboga hat nu hade. Hatur nuhun Mama, mangga. Badri bati ngeluk tungkul basa Mama Ilyas teh. Mere pepeling ka dirina teu wani neuteup pameun teu kanu jadi guruna teh. Tapi sanajan kitu hatena masih ngaragapkeun sapinuhna ucapan Mama Ilyas. Tah ayeuna mah yeuh hidup peureum ku Mama rek ditambahan deui pangjagana nya. Taloba tatanya Badri tuluy deui meureumkeun kadua matana. Sanggeus peureum Mama Ilyas nyekel sirah muridna kedua leungeun. Kituna teh tuluy ditiup embun-embunan Badri. Nya karasa ku Badri ter wae aya katempo ngagalater awak Badri. Cahaya bodas ngagoeng luhureun sirahna lila mah les wae sinar teh ngaleungit siga nu asup kana embun-embunana Badri. Tos jang tos sok geura beunta ayeuna mah. Mohon Mama, mangga. Brai beunta Badri asa cararaang ayeuna tantempoanna teh. Tah ayeuna mah tos rengse jang. Jug ka ditu geura sare isukan bae nya mulangna mah. Mangga Mama, mangga.
Saenggeus kitu mah Badri suntangan wae kanu jadi guruna tuluy amitan rek balik deui ka kobong. Ari cahaya nu hejo nu tadi ngabarasat kakulonkeun harita nyurubuk ka hiji imah nu agreng asup ka hiji kamar nu di lantai 2 aya di tungtung wa nguna. Nya cahaya nyirorot ka imah agreng teh satuluy nama ngajangelek jadi buta hejo di hareupeun saurang lalaki nu keur manco di hareupeun meja nu aya di rohangan kamar. Eta lalaki teh geuning tayalian ti Bos Daman Bandar Hordeng tukurut dunungana Badari. Saenggeus ngabadaga hareupeun Bos Daman teh kadenge buta hejo ngagerem panona bolotot sungutna nembongkeun huntuna nu ranggete. Hah ah ah ah, hei Daman, kumaha ni Andika teh ngaheureyan ka kaula? Ampun Gusti, ampun. Naon maksudna salira nyareos kitu? Ampun, ampun panalun teuing. Dawantun dugi ka ngaheureyan salira mah. Ah 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 ah, anjeun geus nipu mere wadal pait ka kaula ha. Kituna teh bolotot panona. Pait kumaha Gusti? Disim abdi teu rumaos ngalalaworakeun. Seba anu ditunduhkeun ku Andika teu bisa dihakan ku kami. Sarua bae jeung nyilakakeun ka kaula sabab eta siba aya nu ngaping jeung nu ngajaga. Teu ngartos maksana teh kumaha Gusti? Cek Bos Daman kerung. Ah 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 ah, geus ayeuna mah tong loba tatanya maneh Daman. Geus yakin Andika teh nipu ka kaula rek nyilakakeun. Ku kituna pikeun hilina Andika rek dihakan ku kaula samet dieu gawe bareng kaula jeung anjeun. Kadenge kitu pohara reuaseunana Bos Daman teh awakna ngaleper bakat kusieun ari uteukna mah keukeuh can ngarti kana naon maksud omongan si buta nu ngajadikeun sabarna mah kusabab ngarasa gigis jeung nempo huntuna eta dewana teh ranggeteng sarta panona molototan ka dirina. Sarengsena nyarita kitu ngan sakilat leungeun buta hejo teh ngolebat nyekek beheung Bos Daman nu harita keneh masih olohok ngata simeuteun. Nya satuluyna mah bangun hampangeun eta awak Bandar Hordeng teh diangkat saterusna mah dihuapkeun kana sungutna. Ampunana, ampun. Cakruk-cakruk wae siga narangu pisan basa buta ngagayem sirahna Bos Daman getih ngalembereh dina sela huntuna nu ranggeteng. Tebutuh waktu lila ngan sakoteap awak Bos Daman geus pindah kana jero beteungna denawa. Bos Daman perlaya memasing pati dina kaayaan nu matak pikawatireun awakna seep dihakan ku buta nu jadi pamujaan nana. Nya Nyunesa ukur gebog cau emas nu ngajapapang di hadapeun meja
tempat tadi manehna sila. Da memang atuh geus kitu aturanana pikeun jalma nu geus ngayakeun perjanjian jeung goib atawa bangsa siluman silemin mah kuduk daek narima akibatna di mana sulaya kana janji atawa teu bisa nyumponan kana syarat-syarat nu geus ditangtukeun nya kudu wae jadek daek jadi korban minangka wadal nu pamungkas. Lamun geus kitu mah kaduhung teu aya hartina neraka jahanam geus nungguan pikeun ngaduruk awak jelema nu geus midua ka Allah Subhanahu wa taala naon bae alasanna geus moal ditarima. Orang ayeuna kocapkeun di nagara Nagina Setra alam siluman tempatna Nini Sawitri nu kungsi papanggih jeung Badri dirawayan ka tembong harita si Nini geus robah ayeuna teh saurang awewe nu make papakean kerajaan diuk dina hiji kursi nu ditaretes ku inten horeng sabenerna mah geuning. Si Nini teh mangrupakeun ratuna di eta nagara. Di hareupeunana ka tembong saurang awewe geulis campernik nyuuh kana lahunanana eta awewe teh mangrupakeun wujud asli oray hejo make mahkota nu basa harita nempokeun bae ka Badri Nyimas Layung Sari ngaranna anak hiji-hijina Nini Sawitri. Naon atuh nu ngajadikeun hidup teh nu sakitu resepna ka eta manusia teh geulis kunaon kadenge Nini Sawitri nyarita kituna teh ngusapan buuk nu jadi anakna ku bageurna ibu bager sareng atos asa kahutangan Kakang Badri teh teu acan tiasa ngabales kana kasayan anjeunna tembal Layung Sari sorana meuni halimpu matak dedengeun buaya darat. Nya eta oge pan atos tapisan kakayaan mah da alimeun geuningan kedah kumaha deui atunya geulis kedah mulang tarimana ieu leuleuy naker kumaha nya ceuk Nini Sawitri atra aya kadeudeuh jeung kanyaah nu kacida gedena kanu jadi anakna horeng geuning Nyimas Layung teh keur ngolo nu jadi indung sangkan dirina teh bisa robah jadi jalema pikeun bisa ngalanglang ka alam manusia pikeun nepungan Badri tisaprak nempo Badri nu munggaran aya geter asih nu nyaliara kana lolongkrang hatena. Kitu nyatana geuning ngan ge cinta mah atuh bener temandang kana umur tempat jeung waktu samalahan mah nya kana kaayaan jeung kadudukan oge tetoli nu matak teu aneh lamun aya bangsa siluman bogoheun ka bangsa manusia teh sabab cinta mah perasaan hate moal bisa direkayasa jeung diaya jeung majarkeun cenah bisa mulang tarima horeng Nyimas Layung Sari pernah ditulungan ku Badri
basa keur ulin harita manehna keur ngawujud jadi oray kabadil cenah ku Mimis nyasab di paninggaran harita badi keur ngarit waktu masantren keneh aya oray murag hareupeunana teu ka kadek malah kalakah dicokot terus dicabut mimistanana tuluy diubaran sanggeus cager dilepaskeun deui nu matak dina belah beteungna dilebah beteungna aya umyang teh eta goreng bawaan hiji Nyimas Layung Sari. Nyimas Layung Sari terus bae ngolo ka indungna maka sangkan cenah bisa ngajirim jadi jelema pikeun bisa nepungan baderi nya lila kalilaan mah leah oge hete Nini Sawitri rasa kanyaah ka anak ngelehkeun sagalana sanajan manehna nyaho eta teh pohara berat balukarna tapi akhirna ngidinan kana naon nu dipenta kudu jadi anakna nya heug bae atuh lamun hilap keukeuh peuteukeuh kimah ibu mah moal tiasa ngahalangan deui kan kahade nya sanaos anjeunna hilap tos gede tapi sing tiasa we ngajaga diri sareng omat ulah kamalinaan teuing geulis hatur nuhun ibu hatur nuhun kalintang bingahna Sari teh Bu mangga pepeujeuh ibu destokeun pisan ku Sari nya sanggeus kitu mah Nyimas Layung Sari nyium tarang indungna pasomona katembong bear rahmai Nini Sawitri males nyium taar Nyimas Layung Sari rasa berat kudu ngalepaskeun buah hatena tapi dalah dikumaha manehna teu bisa ngahalangan kahayang nu jadi anakna kusabab waktosna seepnya aduh mohon insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 7-nya mun mangking ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.